Gelis anak king neng Ica dina dinten enjing salira bakal ngalaman hiji peristiwa anu insya Allah janten catatan hirup hidup. Pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten ibu ramaku anjeun. Ica kadangu usair nu jadi mamah ngakandung hidup ngarorok hidup di kawit alit duwi kasa ageng kieu geulis teu hayang dipulang tarima teu hayang dibalas jasa naon nu dipika hoyong ku anjeunna Iwati hiji bageur. Ayah semahkeun abdi lahir sareng batin inten enjing abi bade nikah widian abi doakeun abi mudah-mudahan abi dina rumah tangga aya dina kabiojaan oge abi hapunten tina sadaya kalepatan. Hadirin sadayana cunduk waktu nu rahayu ninggang masa nu sampurna malati ligarna ati campaka mangkakna dada kembang Tanjung nu gumulung nada widi kalih perhatosan ti sadayana jisim kuring sejak ngabika acara siraman nu geulis Neng Risa Amelia Ramadhani tanapi nenehna Neng Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh, ibu, hadirin wargi anu dipihormat langkung ti payun, sumaha urang sami-sami sanggakeun puja-puji kaina syukur ka Allah Subhanahu wa taala wirehing dina sonten ieu ngalangkungan widi kalih berkah ti mantena urang parantos tiasa riung mungpulung amprok pajonghok hempak marbayaksa sejak nyakseni hiji acara nyaeta ngaras sareng siraman nu geulis Neng Risa Amelia Ramadhani. Acara siraman ieu kalaksanakeun ngalangkungan sanggarias restu singgih rias make up wedding rias make up artis profesional kalayan didedel ku pendor foto ti Nawasena fotogenik oge video shooting disanggakeun ka Aldi Alia Video Shooting Production. Gelis anak king Neng Ica dina dinten enjing salira bakal ngalaman hiji peristiwa anu insya Allah janten catatan hirup hidup. Hidup bakal miang ti ieu patempatan, hidup bakal mungkas mangsa lalagasan poe ieu jeung poe isukan syariatna salira lekasan anggesan dina mangsa lalagasan. Sabab poe isuk mah salira bakal dicangred pageuh ku ijab qabul. Otomatis salira bakal dicandak kedah kersa dicandak ka mana wae kudu janten caroge salira anu jenengan Cep Ridwan Rizki bageur anak king Ica sateu acan miang pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten ibu ramaku anjeun. Tapi bakat hidup hayang jadi jalma anu bageur salamet di dunia dugi ke akhirat.
gelis Ica kadang usair nu jadi mamah ngakandung hidup ngarorok hidup di kawit alit duwi kasa ageng kieu gelis teu hayang dipulang tarima teu hayang dibalas jasa naon nu dipika hoyong ku anjeunna Iwati hiji bageur salira hoyong aya dina kasalamatan lahir batin kalayan aya dina kabagjaan anak king bageur mengpeng aya payuneun salira kalayan disaksian ku kadang wargi salira hiji putri anu bakti urang ngawasuh dampal sampean ibu hidup sok bageur nadawi di mama candak dampal sampean mamah kana lahunan hidup bageur lajeng cepeng sakedapan hidup maduka sabar alami di lalahun di eyong-eyong kudu jadi mamah rasakeun teh geterna rasa nu kanya anu jadi indung kanu jadi anak alhamdulillah gelis mamah salira masih damang sehat baluya keneh masya Allah alhamdulillah tumalik itu gelis urang wasuh ieu dampal sampean mamah hidup ku cai kembang bakti bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelis cekap bageur ieu aya lisah wangi sok sakedik di kana dampal sampean ke ibu hidup mudah-mudahan ieu panyengit sing janten wasilah dina rumah tangga hidup bageur insyaallah pinuh ku wangi loba nu mikanyaah loba nu mikaresep kalayan rumah tangga salira henteu pisaureun batur alhamdulillah hirobbil alamin cekah bageur lungsurkeun deui nyatsu lajeng sakedapan pancelengkeun emutan geus sok nyuuh cepeng panangan mamah nyuuh dina lahunana bismillahirrahmanirrahim mama abdi hapunten duh mamah nu ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap gelis sok dirangkul mamahna harewaskeun kada cepi mama ya abdi Ica putra mama abdi sok nyesahkeun wae ka mama naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran janten mama indung abdi sakali abdi hapunten enjing bade nikah mama sing damang sing sehat sing panjang yuswa tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan sapalih deui mamah dirangkuna neng sapalih deui lagi gelis Ica kanyaah mamah kadeueuh lahir jeung batin cung guys geramiang rumah tangganya bageur mudah-mudahan aya jodoh ti Allah aya widi ti Gusti salira sing janten kulawarga anu sakinah mawadah warohmah insyaallah salamet di dunya parat natrat duka akhirat jaga cekap anak king disun taar mamah tarang mamah disun tekeng rusuh ya hatur nuhun mamah lajeng oge sami nu neng disun ku mamah jom gelis sing panjang natar lalakon ulah kasemaran picarita alhamdulillah cekap bageur lajeng ngalih ka palih ditu bageur ka api anak king sami geura tetep kuhina dirinya aya nu jadi bapak Ica bapak teh tangkal na daraja ayah adalah orang terhebat ayah adalah yang tak pantang menyerah gelis
anjeunna dughulu pet nyawa ngabelaan hidup nepi ka kiwari kanyaahna insyaallah keur hidup tapi poe isukan insyaallah anjeunna bakal ngalepas tanggung jawabna bakal disanggakeun ku hate anu ikhlas ridho ka hiji pameget jenengan Cep Ridwan tumalik kitu sami urang nyarios heula bageur kanu jadi bapak. Ayah, semahkeun abdi lahir sareng batin. Inten enjing abi bade nikah. Widian abi, doakeun abi. Mudah-mudahan abi dina rumah tangga aya dina kabiojaan. Oge abi hapunten tina sadaya kalepatan. Si Ica anak bapak jeung geura rumah tangga didoakeun pisan insya Allah jalan kasapeureunan kasempurnaan hirup bakal kapendak geura tuturkeun salaki hidup mudah-mudahan sing jantan imam anu soleh Gitu gelis anaking mamah bapak ikhlasin ridhoeun pisan semikeun sareng ka mamah bageur ya amparkeun deui lamun bodas dina lahunan hida lajeng ieu sami ayat saya kembang bakti sadak dampa sampean apa hidup kana lahunan hida ieu nu mikanya nu mikaulas nu mika asih kasar sok diwasuh bageur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri tiina kaweningan gali natrat jalan kabagjaan alhamdulillah Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah mudah-mudahan salira mikanya mikaulas mika deudeuh ka ibu rama abdi luyu sareng anjeunna mikanya ka abdi ti kawit alit dugi ka saageng kieu lajeng aya lisah wangi geulis mengkereun salira sok sakedik simbol silokanya mudah-mudahan ieu lisah wangi sing janten panyeungit tina kahirupan rumah tangga hidup. Alhamdulillah cekap bageur sok dilungsurkeun deui sapertos tadi ikhlaskeun manah pancelengkeun emutan cepeng panangan nu jadi ramah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi hapunten duh bapak nu meninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap gelis dirangkul ayahna ayah bapak abdi hapunten lahir batin hatur nuhun anu atos ngagedekeun abdi ngarorok abdi ti kawit alit dugi ka saageng kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima mudah-mudahan nanupi pengorbanan ayah sing dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala janten amal soleh anu dipirido kalayan nyalametkeun ayah jaga cekap yang sapalidi sabahari gelis Ica kanyaah kadeudeuh kaulas ka asih bapa nyaah pisan deudeuh pisan cung geus wancina rumah tangga gelis sing paranjang umur paranjang jodoh babari meuli rezekina nyata sami bapak hapunten besi sok nyentak sok jarekan lain hewa lain geuleuh tapi bakating ku hidup hayang jadi jalma anu sae jalma anu berguna alhamdulillah hirobbil alam cekap apa disun taar si neng tarang si neng jung anak king sing kenceng karep gede kadaek tahan heula bapak masyaallah alhamdulillah cekap dedek nak kapali deula dedek
ayah hapunten abdi doakeun abdi enjing abdi bade rumah tangga doakeun bisa berah geulis anak insyaallah kariduan mamah jeung bapa kiring ka salira sing sacangreug pageuh sagolek pangkek salira rumah tangga ayam tentrem runtut raut sauyuna cekap neneng atos bageul sok sebutkeun Teteh iya abil mulai teteh apantun sok mau wantun winujung wing nikah didoakan ku abil mugil aya dina kabanggaan teras abil doakeun ku teteh sing janten anu sukses teteh ulah hilap ka abil ka aya ka mama Abil didoakan pisan ku teteh sing janten zaman sukses mi HP mama sareng ayah teteh bade sareng caroge Ridwan sok sungkem bagus karena dalamnya sungkem mohon tak itu tungkul gitu tuh jung kasep tak kieu sareng dulur madak kitunya biasa sok silih sirik sok silih paseaan enjing mah ulah wantun-wantunnya margi tos aya Ridwan dirangkul tetehna ya dirangkul tah kitunya pisan teteh oge nyaahan pisan sakali dede ngawiat mi HP mamah jeung ayahnya bager ulah nakal sing pinter sing rajin diajar ulah ngomeh HP wae jeung ulah jajan bae nya cep tah kitu sok disun taarna ku teteh si kaset alhamdulillahirabbil alamin cekap sok dede abil calik di caket mamah lajeng urang papai hiji-hiji gelis ka kasepuhan nyohonkeun pangapunten mangga sungkeman bismillahirrahmanirrahim ka Bu Haji abdi hapunten lahir batin doakeun abdi tinasa mudahan ing kaluputan kalepatan didoakeun pisan geulis jeung geura ngambah sagara kahirupan anyar cekap yang dirangkul geulis anaknya Masya Allah alhamdulillah tah kitu pangdoa ti kasepuhan mudah-mudahan natrat kanggo salira lajeng sami ka sagedenganana ibu abdi hapunten lahir batin doakeun abdi rumangos bila wadina kahirupan abdi seueur kaluputan kalepatan mugia dilubar dileburkeun di leutan ieu abdi teu aya gantar kakaitan cekap sayang dirangkul ibuna Masya Allah alhamdulillah mangga teras ka wargi ibu tanapi uwa abdi hapunten lahir batin doakeun abdi mugia enjing abdi dina rumah tangga sing aya dina kasalamatan sing aya dina kabagjaan cekap yang dirangkul gelis Masya Allah alhamdulillah kitu tah jeung dulu disun taarnanya neng si cantik si gelis cekap gelis ieu cipanon kabingah diwehna enjing cita-cita salira bakal laksana sami oge ka wargi hidayah alhamdulillah abdi hapunten doakeun abdi cekap yang dirangkul Masya Allah alhamdulillah lajeng taar nu geulis disut cekap geulis ngalih ka palih dia sareng uwa geulis sok uwa abdi hapunten Ica enjing abdi bade rumah tangga uwa sing damang sing sehat doakeun abdi mudah-mudahan dina rumah tangga aya dina kabagjaan cekap geulis dirangkul sok silih rangkul jeung kasepuhan hidup jeung nyaahna dedeukna luar biasa bageut
Allah cekak gelis ulah kalalanjuannya cu da ieu masa kali di Cipadon kabinga lajeng kakak sepuhan sam wa abi hapunten akhir batin doakeun abdi cekap gelis dirangkus insyaallah Cipanon anu ngagarajag ngalepaskeun rurumbit atanapi kaluputan kalepatan sok bagel sarungkem tah kanu sagedengan salira dihapunten ka sepuhan doakeun abdi brah geus urang sih doakeun cekap lajeng dirangkul mohon sae alhamdulillah teras ka dieu mangga ada rencangan bilih aya keneh dihandap bagir sok di tepangan sakantenan wae panginten atas cekap kakak sepuhan panginten sepuh mengpeung ngarariung iraha deui panginten urang ngariung sapertos kieu da enjing matos kantenan bakal sareng kulawargi anu ti Garut tebih insyaallah perjalanan panginten anu kasep Ridwan di kawitan ti wengi mula bakal ngabujeng ka dieu mudah-mudahan oge salamet dugi ka dieu kalian proses abdi nikahna mugia sing aya dina kalancaran cekap gelis insyaallah dina waktu ieu prosesi nyuhunkeun widi nyuhunkeun doa ti sepuh sang ti sadayana insyaallah di alam aras para malaikat sumabiar ngabagiakeun papada insan anu parantos subarkeun tina sugurining kaluputan kalepatan kiwari cirik putih jatining besi serak herang jatining padang anaki neng cari gelis kanya ah mama kanya ah ayah salamina temalik itu mama bapak tingali si cantik si gelis lajeng disun pipi nak ku bapak hiji ku mama hiji dua rada ditarik ku neng tilu hatur nuhun bapak mama cekap nawasena hadirin sadayana ieu manawi alhamdulillah sakali deui masyaallah nu geulis neng Ica diiring ku kadang wargi duluan ku parsepuhna parantos ngalaksanakeun hiji acara ngaras ras karumasaan kanu janten sepuh tiasa mulang tarima enjing bade angkat rumah tangga mugia di paparinan ginuan rahayu ginanjar kasalamatan cekap terus alhamdulillahirabbil alamin anu sanesna manawi tiasa lungsur tanapi engke sakantenan tiasa di dieu bapak aya lilin tadi teh dina ieu oh iya mohon hiji bapak cepang ku bapak mamah neng si neng teh lungsurna hoyong di ais cenah mamah aisanana tos aya di pengker mangga dicandak mangga mulangkeun paninengan iraha deui ngaisi neng si neng kapungkur nuju alit di ais di eyong-eyong neng mah moal emutnya cu tah nu jadi bapak ayah alhamdulillah bingah pisan kagungan putri anu solehah anu kumaula atanapi taat patuh syariatna cahaya lilin hakikatna mudah-mudahan ieu cahaya lilin sing janten cacaang dina kahirupan rumah tangga salira lajeng ke apati payun neng muntang kana tak ayahnya cepat Bismillahirrahmanirrahim jalan tincakeun ngabulungbung bager mangga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis ieu Aisan ku mamah bade dilepaskeun. Insyaallah enjing tanggung jawab mamah bakal digentos ku sarogeh hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mamah Aisan geura lepaskeun. Mangga jung anak. Geura miang, geura mandiri laki rabi. Geura hontal kabagjaan hirup lepaskeun. Bapak oge eta lilin tanggung jawab nu janten ayah parantos lengse insyaallah bakal digentos enjing ku Cep Ridwan. Tumalik itu eta lilin gerak tiup gerak pareman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya cai tadi terus dianggo ngawasuh dampa sampean. Nah, urang hijikeun banjurkeun kucorkeun kana gentong. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti. Pangeran raga jeung sukma nada pangaping pangjaring. Alhamdulillah. Cekap bager. Insyaallah ieu cai bakal dianggo ibak dicampurkeun kanu atos aya. Lajeng neng calik. Calik. Iya ya dua cangkir gelas kanyaah kadeudeuk tinu janten ayah sareng mamah. Urang ditembeyan, urang kucurkeun kocorkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga di luhur cur mancur banyu hirup pang lokat raga jeung sukma cur. Alhamdulillah. Masya Allah. Cekah lajeng nyandak ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Sok dibanjur masta kasih neng cur mancur pada luhuran mama. Alhamdulillah. Mangga ti luhur dugi ka handap mama, dugi ka mes. Teras dugi ka handap. Alhamdulillah. Cekap simpen lajeng salim deui ka mamah bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap apa kapal dia mamah kapal itu manawi nu aya lirikan. Sok papa ngabanjur nu geulis dampa sampean heula solonjorkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ti handap mudah-mudahan ieu dampa sampean si neng sing ditincakeun dilengkahkeun kana jalan anu dipirido kaluhurkeun bapak teras papai tah itu nyandak deui pak kirang dugi ka mastaka anak ke kapalih pangkerkeun cur mancur. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap apa salim neng ka aya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap dua tangan kaki mama kaki terus ditak hiji dua tilu ningali kana kamera sayang, tingali kana kamera. Alhamdulillah. Simuring ngaturanan salajengna jadi ayah Ibu Eti mangga. Ibu Eti radanya ketannya supados tarbih teuing hawatos kasih cantik pamilam upami tarbih teuing. Mangga mama atau sareng bapak kasih sih. Engke dedek mah. Ibu Eti, Ibu Hajah Ayun, Ibu Mimin, Ibu Ijah,
Ibu Entit, Ibu Eti, Ibu Juju, Pak Ustadz Ojak, Ibu Uum. Mangga nyara ketan ke tipalih dia dongkapna. Mangga ibu nyadak sapertos tadi tos dicontohan ku mamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tong asa-asa dibanjur ku cai kanyeah ka deudeuh ka ulas ka asih. Cur, mancur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng disusul ku Ibu Hajah Ayun. Mangga ibu. Engke tos ieu Ibu Mimin, Ibu Ijah, Ibu Entit, Ibu Eti, Ibu Juju. Sok sapatos tadi lah. Tah gitu. Sok diaribakan ngabanjurkeun cai disarangan ku doa terbaik untuk calon mempelai wanita Neng Ica. Tak kitu leres pisan wa. Tanapi Ibu Haji lajeng Ibu Mimin. Aya Ibu Mimin. Oke disusul Ibu Ijah persiapannya. Ibu Entit oge, Ibu Eni, Ibu Juju, pangasa Pak Ustad. Lajeng Ibu Uyung yang terakhir ke Ade Abilnya sok. Rada luhuran ngabanjurna supados katingali ngucuna tah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Cekap salim dipoto tingali kapayun Ibu. Ibu tingali kapayun. Ah gitu. Atas Ibu Mimin, Ibu Ijah mana Ibu Ijah? Sok persiapannya supados sambung rapat gitu maksudnya. Ente ngendak lami deui Ibu Entit tos ieu nya persiapan. Ibu Eni, Ibu Juju, Pak Ustad, lajeng Ibu Um. Alhamdulillah. Masya Allah. Tah kitu pisan. Masya Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun, hatur nuhun. Lajeng Ibu Entit. Mangga Ibu, Ibu Eni, Ibu Juju, pangarsa Pak Ustad. Oke Ibu Uum. Terakhir engke si Kasep, si ganteng keren Abil. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun kasepuhan abdi. Abdi tos dibanjur, mudah-mudahan micin geuleuh keumeuh. Kokotor reged anu aya dina jirim jisim sineng digentos ku bersih lahir, bersih batin, tekad ucap lampah. Dina rumah tangga salamina aya dina kasayan. Tak kitu Ibu laras pisan, Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung disambung kanu teu acan mangga. Nu bade oge wios teu kasebat oge bade ngiring ngabanjur sae pilih ti kulawargina. Ya Muayyad ya Mubajjal. Alhamdulillah mangga. Anu caralik pilih bade. Mangga. Aya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Neng bade tadi nu nyayogikeun cai neng. Nu tadinya yogikeun cai na enggal. Piraku tadinya yogikeun cai sapuratina perlengkapan tengiring nyiraman. Iya bibi atan api uwa neng. Sok pokoknya nama tadi cai sapuratina disayogikeun ku anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Sok dibalanjur engke terakhir si Kasep, si Bungsu, si ganteng keren Aabil. Alhamdulillah. Masya Allah. Tah gitu. Salim gelis. Ras tingali teteh ka video ka kamera. Tah gitu caketan ulah rusuh teuing teteh dicaketan gitu dirangkul. Atos aya keneh mangga. Wa bilih bade. Sok. Mohon. Iraha di damoa ka alaman deui mah pangarariung sok. Alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu. Salim dicaketan rajeng dipoto. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dibanjur raina silih simbeuh ku kadede, sok silih siring, sok silih banjur, silih simbeuh. Tak ayeuna diibakannya ku teteh bager, sing soleh, sing rajin, sing tekun diajarna. Bade sabaraha kali mangga teteh bade sadayana. Pokona namah dibersihkeun si dede oge, alhamdulillah ku teteh tah bagernya. Mugia sing janten jalmi anu soleh oge tiasa berbakti ka mamah ka ayah pokona maka kulawargina si Aa Abil sing janten jalmi anu sukses. Bade sabaraha dede atos dede ngadeg pali dia dede nyandak dede oge sok tos barasih tah sabapait nyandak cai sok dibanjur tetehna ku dede ayeuna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Curada luhuran dek kitu mohon. Alhamdulillah. Sakali deui dek, da tadi teteh ge duka dua kali, duka tilu kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Cekap atos deh. Caketan tetehna. Kayak dipandu ku foto. Mayun sadayana neng, kamera neng, ambeh katingali. Sok. Nah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Apa, Pak? Pak Ide sekarang. Iya, penginten ayat cai kanggo abdas. Ya Habibi ya Muhammad. Sok golontorkeun cai neng abdas. Niatan enjing rumah tangga teu mandang harta banda pangkakat kakayaan. Tapi mandangna ridho Allah Subhanahu wa taala. Gelis anaking dina rumah tangga enteng bangga, entengna isukan sakedapan bakal ngajadi banggana insyaallah. Upami aya pangdoa ti ibu ti rama ti sadaya kulawargi tinangtos kabanggaan eta bakal janten gampil milik rezeki, gampil segala persoalan anu ngalantarankeun salira insyaallah janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Engke selebrasi engke kuneng awurkeun kaluhurnya kembang makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya selebrasi yang paling heboh weh. Hiji, dua, tilu ur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakadapan urang ngadoa panginten astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa tahrina wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'am hoyo kafi majidah ya rabbana alakal hamdu kamayan bagi wajikal karim adimi sultani. Allahumma sa'alka wajana min sautika wan nar. Allahumma sa'alka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halan hasan baidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alapta Ridwan warisa wa kama alapta Nabi Adam wa Siti Hawa wa kama alapta Nabi Yusuf wa Siti Julaiha wa kama alapta Nabi Muhammad wa Khadijah kubro. Ya Allah pun anak neng Risa bari tigah ku ucap Ridwan mudah-mudahan aranjeunna sing paranjang yuswa paranjang jodoh gampil mik rezekina kalayan bagja di dunya parat natrat dunya ke akhirat janten kulawarga nu sakinah mawaddah warahmah salamina ayadina ridho panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana wahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imaman. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainahuma fi khairin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap neng doa ti sadayana pantos dieukeun ka salira. Bapak teh aya balad, Pak. Kasepuhan teh aya. Teu aya nya moal dipangku wanginten ieu mah teu aya wargianana nu pameget
Neng mama aya sawer bade nyawer aya mohon neng dipalih di kedah nama bari dipangku mung teu aya balad anu mangkuna panginten sawer anu bade disawerkeun dinten ayeuna bari disawerkeun ku neng wae seueurna 6,5 juta mangka ka ibu-ibu anu bade mulung sawer dina poe ayeuna insyaallah ieu sawer bakal jadi pangabutuh rumah tangga. Mama enggal pasikeun ka si neng sok tu kaler kitu sok nyaraketan ka dieu nya ngan asa ulah ka pelaminan wae sok neng. Bismillahirrahmanirrahim sok rada nyaketan ka dieu mangga ibu-ibu nu nyandak tiung landung tiasa engke tiungna dibeberekeun nya. Awur sawerna di awur awur mugia aya berkahna awur artosna di awur mugia aya berkahna. Alhamdulillah hirobbil alamin. Cekap manawi urang doa acara ngaras sareng siraman anu kasanggakeun ku Restu Singgih Rias Makeup Wedding Rias Makeup Artist Neng Risa Amelia Ramadhani enjing bade ngadahuk bade nikah dinten ieu alhamdulillah ku sadayana parantos dibanjur ku cai kanyaah kahemaan kadeudeuh kaulas kaasih mudah-mudahan nu geulis sing bersih lahir bersih batin tekad ucap lampah aya dina ridho panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kabatur neda si tawakuf anu kasun wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag